Si goblok orang mana sih goblok? Ya ada yuko ya alus ya. Bahaya ada yuko ya. Ayo ya lumayan. Nama-nama. Oke. Bos kakinya lumayan ya. Yang bengket pula. Suka ngerek hujan. Duh. Cek apa halodo deui atuh juku teh saya deui ya. Halodo mah. Gawe jeung kieu ya. Untung me bogana mun domah mah aduh. Hese ya depotna. Terus loba. Tinggal manian ya. Di dia euy mandi teh ya. Cara kenahan ya awak kena sabra lerang. Mandi heula Nah, oi. Eso, topi koho oi. Terpaso. Nah, oi. Sore-sore cuma ngeunang siap ya. Di dia ngalah cacingna ya. Dan boga di cacingna ya. Nah, cacingnya loba, cacingnya malah beak. Segar kieu euy mana teh duh. Nah tuh duh. Salam. Nih, ayo jalan mana usap diri teh ayo. Paling orang heroyan lah. Saya jalan deui sak paling. Asup deui ka dieu nya. Di dia adalah pak super mah tuh dia tempat pengusapan lah. Kalau lele mah di dia nu geunaheun mah. Oke. Ya tatahar heula yeuh. Pabulit tuh jejeurna ge tuh. Sanuwurna we jejeurna beun pabulit teh. Ya jukut saha kemana jelma anu ngariteu na jukutna culik ieu si goblok deh. Ngaheuriran aing tepat musep aing. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener heula ya meh jang narikna geunaheun. Som kriwil sok atuh nyangut ya. Apak super dia mah tuh. Si goblok orang mana sih goblok? Haram dah, bukan siapa? Ada siapa? Napa tuh tekan mandi? Dorong musuh. Tempat musuh aing mah goblok atuh siapa? Ya nunggu ya. Musuhan siapa? Maksud gua hanya goblok. Sok hanya cerai ayo ke mandi. Batur tempat musuh itu dong. Sok hanya mandi lah. Maka guyang itu kan ngarit aing guyang. Nanti nyanggut goblok guyangan sia tuh. Goblok hanya siapa goblok? Sok hanya apa yang guyang heula?